pikir salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut barganing tanaga emutan larapati kasanggakeun maulun Arika hiji nama kaula tengah haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kanjin duaan anu parantos nyawasan kana pangulemna kaula Kakang Panji. Nah adi dapun Kakang mapan bawahan salira Semuhun eta. jisim abdi mah anak buah di mana-mana ge anak buah kumadunungan Ya kumaha bos atuh. jisim abdi mah bawahan kuma atasan Beres. digengsir kunarapati dionang kuraja dicalukan kuratu Semuhun. salaku bawahan wajib hukumna kanggo denunan sagala rupi parentah rajana Beres eta kelar. mangga adi tansah diajeng-ajeng adi gerawak sabalaka ulah aya anu dinding clear genang siloka gerak pedar secara basna adi timalan Kakang Panji leres atus satuluyna kaula teh dina waktos ayeuna kumaha di bade nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna Geuning. khusus ka Kakang Panji Narada Dah. maksudna dina waktos ayeuna kaula bakal nyangakeun pangajen penghargaan ka salira Kakang Panji dulu itu Indra Woloh eta. tersangka geningan poe ieu uwa nampi penghargaan Semuhun kelar. paingan tadi isu-isu kekerenyedan dengan belah kenca Ada sing horengnya. sing horeng kesa kedapa di teh penghargaan tina perkawis naon Cobi kelar. meni asa binga sareng reuwas pun Kakang nampi penghargaan dinten ayeuna Dah. Cobi. nyaeta dina mangsa salira Kakang Panji Narada leres sanaos salira sanes kulawarga besar para dewa nanging dugi kadanget ayeuna Kakang Panji anu sakieu parantos sepuhna anu parantos cetuk dawuh tapi pengabdianana luar biasa Semuhun. ngabdikeun diri ka sawarga sabaraga ka sawarga teh katinggalna dug hulu pet nyawa Es duning teh cawadeun atuh. teu aya cawadeun malahan jadi anelan kanggo kaula Kakang Panji Narada pikeun ngurus ieu jagat raya Pramudita Dah. sawadina kaula salaku raja Triloka ngasihan penghargaan ka Kakang Panji Narada anu luar biasa dina mangsa ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka sawarga Manilaka aduh Dah eta kelar. adi nah ieu teh asa kalalangkungan Ya kelar. da ieu mah parantos ngajantenkeun konsekuensi pun Kakang salaku tugas di salira malahan pun Kakang teh hiji kahormatan tiasa gawe bareng sareng para dewa Semuhun eta. ngabdikeun diri ka sawarga Maniloka ieu teh hiji kahormatan kabanggaan kareueus kaula asa kaangkat harkat darajat jisim abdi langkung terhormat anu tadina jisim abdi jalma biasa-biasa ayeuna kagolong para dewa sangat juata parlumanten bayarobaya Dah eta kelar. ieu teh hiji anugerah anu luar biasa ti salira Leres. upami ngeunaan pengabdian mapan eta mah kawajiban jisim abdi Semuhun kelar. parantos tugas jisim abdi apanan unga dinten teh jisim abdi dijamin ku sawarga Semuhun. naonana fasilitas sagarupana dijamin ku sawarga malahan ceuk paribasana tiasa ngeureut neuneun teh ieu teh apanan ti salira Semuhun.
Numawi akang sapanjang kaanggo sapanjang pun akang kapake ku sawarga moal bade ngijing sila bengkok sinembah Oh, leres kulan. moal satengah sapotong pun kakang adi sapanjang kaanggo mah mangga moal ingkah balilahan pun kakang Tugan mikir. sanaos nya maklum ari pagawean masih resikona Leres kulan. sanaos pun kakang di dieu teh panseueur anu ngaheureuy Ya kulan. seueur anu ngabuli pangpangna dewa-dewa anu ngarora Leres kulan. ngagaroda kapun kakang tapi dadalah di kumaha adi ieu mah parantos gajantenkeun kewajiban pun kakang dapun kakang mah nya teh mah upami teh mah tos teu kaange deui nyaeta di sawarga Maniloka moal bade milarian damel kanu lain Wah kulan. pun kakang mah mendingan di kampung we bade ngebon bade sila ipis we bade ngabalong upami teh mah tos teu kaanggo ku para dewa sanga juata parlu manten bayar robaya Jadi kayak dua. ni iswe di kampung ngangon meri paling oge Jadi kayak nungalanian ilok di kaiyang neta. sapanjang kaanggo mapun kakang timbalan kakang Panji kaula teh ngarasa bagja parena sugema nu mawi salira nyata dipasrahkeun layang pangajen aluh nuhun adi nuhun Mohon kulan. hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan adi Leres. katampi upun kakang pangajen ti salira Oh, eta. timbalan laras salajengna kang perkawis naon teh adi Sobi kulan. Ari kaula tepan uning aku anjeun salaku raja Triloka ngarajaan tilu alam leres kaula teh dina danget kamari panginten salira kakang Panji uninga perkawis naon kawah Sandra di muka ngagolak kakang Panji leres kawah Sandra di muka ngagolak nimulkeun gempa di sawarga Maniloka malahan inggeng para widadari pating jararit para dewa pating karocehan Oh, ku ingeungna ieu kawah Candra di muka olares adi pun kakang oge harita teh nuju nongton Persib eta. rewas tapi da kaubaran da Persib kengeng 2-0 Oh, Ari Indra kenal aku gempa nuju aya we di Pasanggrahan ya. hmm Belum hayam we. teu meuleum hayam henteu bisi keur meuleum hayam gitu Indra Biasana mah bakar-bakar. ieu teh aya tangara naon anakku kaula ditalungtik dina kaca Trenggana teh Kang ieu teh aya anu patula sareng patalina sareng kajadiannya eta di Marjapada Yo. sabab kaula salaku raja Triloka ngarajaan tilu alam hiji alam maya pada alam sawarga leres Leres. kadua alam madya pada alam kajinan tangtos katilu nyaeta alam marsa pada alam dunia taya teh kawasan Candra di muka ngagolak teh kulantaran kajadian nyaeta anu tumiba di marca pada Dah. ngeunaan kajadian di marsa pada margi kiwari masyarakat marsa pada teh nuju harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan leres loba kajadian bencana nu tumiba ka masyarakat dunya tingawitan bencana alam banjir bandang longsor erosi gempa bumi tsunami jeung sajabana Leres. angin puting beliung anu tumiba ka masyarakat dunya can masyarakat dunya teu dilanda wabah penyakit kakang narada Dah. Leres kulan.
anu ieu panyakit teh kadang-kadang gering sore isuk paeh, gering isuk sore paeh. Oh, semuhun. Ngamarudah masyarakat dunia. Dugi katembus ka jagat Suralaya, margi naon? Upami salah sahiji alam robah ieu teh bakal ramat ka malih kana tilu alam oge bakal robah. Leres. Kata saimbangan. Dunya ingin gening kawasan dan nuka oge ngagola. Leres. Alam madya pada alam kajinan oge pun kitu deui Kakang Panji. Leres? Beyak atuh. Daya teh kaula teh menang laporan ti kaca Trenggana Kakang Panji. Leres? Cobi kumaha pula. Jadi kejadian anu tumiba di alam dunia teh kitu Kakang Panji. Jadi alam kiwari geus teu bersahabat deui jeung jelema. Oh, Saimbangan. Da ieu mah panginten adi parantos guratan yang widi. oh, Apan ruksakna alam dunia teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusia anu teu bertanggung jawab. Eta katerangan tiang widi ti nu merbeng alam. leres. Rupina mah ieu mah resiko we banginten kanggo masyarakat dunia. Dah, Teu bisa kitu wae da meureun kaula teh Kakang Panji selaku Raja Triloka anu ngabogaan kewajiban pikeun memener ieu jagat raya. semuhun. Leres? Da kaula teh menang laporan deui Kakang Panji. Kenging laporan deui kumaha? Uninga bencana di alam dunia nimulkeun korban anu seueur. Leres? Sabaraha juta jelema anu korban kolayan bencana sakabeh alam dunia. Leres? Da ieu teh Kakang Panji anu leuwih muringkak bulu punu keur kaula. Perkawis naon? Nyaeta ka dunya teh bakal aya 10 kali lipat malahan bakal nepi kana ratusan kali lipat bencana nu bakal datang ka Marsapada. Karah teh bakal aya bencana ratusan kali lipat anu tumiba ka Marsapada. Bener, aduh. Ijar meneng. Meneng Gusti Peteng Yatinira Wisma Wijar meneng Gusti Peteng Yatinira Hatinira lirik kalimpudan mega budara aworlan mega putih wala salin sumabda Resin rada kepailing dewa petelwana wangsul marganipun peteng penggali. Nyaur selabating kolbu ngecap selabating werdaya. Bari jeung kaget kayaan nana. Cacakan bencana kiwari seueur anu korban. Komo upami ratusan kali lipat bencana nu bakal datang. Duduh teuing masyarakat dunia. Jadi itu bakal datang bencana ratusan kali lipat gedena di malam Allah kiamat teh Ya eta kiamat cek. Indra duduh teuing masyarakat dunia jigana hancur adi cacak ana bencana oge alam anu tumiba ka Marsapada seueur anu korban kulantaran ieu kejadian komo ratusan kali lipat digana kiamat adi guru duduh teuing masyarakat dunia adi kedah kumaha atuh ngungkulanana adi
jalan keluarna supaya eta bencana anu ratusan kali lipat teu datang. Kaula teh menekung ka Hyang Maha Agung mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Mujasmedi ka Hyang Maha Widi. Menekung ka Hyang Maha Agung. Leres? Ngalangkungan kaca Trenggana Kakang Panji. Leres? Sing horeng ciciren kunaon kawah Candra di muka ngagolak. Jadi ciciren teh sing horeng kawah Candra di muka teh menta wadal Kakang Panji. Karah teh kawah Candra di muka menta wadal. Leres dulu itu hartina kertolak bala Kakang Panji supaya bencana anu ratusan kali lipat datang kamar sapada teh nyaeta kawah Candra di muka teh menta wadal Kakang Panji. Dulu itu palai di wadalan kunaon adiku sato sanes ku sato Kakang Panji ku mehideng sanes ku hulu muning sanes Kakang Panji ku hayam camani lain hayam tulak sanes mehideng sanes Kakang Panji kudo matanuk opat memang ayah adi tapi kakarang ngadenge kaula sanes ku sato tadi ge sangum kaula Kakang Panji kunaon ditumalanana teh ku jelema Kakang Panji ditumalanana teh ku jelema dulu itu bu saha jelemana adi anu kedah ditumalkeun teh adi mangga gerawakna bala kapan kapun Kakang Sobi sajalmina mahaulun naku si Akeu gitu ngan kalaresan ieu teh jalmi teh hiji kabeneran kaula bingung na ge beak teh karep naha anu kudu jadi tuma teh jelema nu deukeut jeung urang dulu itu moal akang lain wah alhamdulillah atuh salamet Indra si Ajoy gitu saha adi ari nu kudu jadi tuma teh nyaeta si Cepot Kakang Panji anak Kakang Semar Badranaya si Astra Jingga eta geuning laras dulu itu Indra tersangka geningan bahwayahna Kakang Panji maksudna turun salira kamar sapada penta ka Kakang Semar eta Astra Jingga pun Kakang kadah kamar sapada nyungkeun Astra Jingga ka Kakang Semar leres paralun anu kasuhun hampura meninggali huka pamri tadi sanes pun Kakang bade baha kana tinimalan salira ngeran ampun sarebu ampun upami pun Kakang nyata bade mayunan Kakang Semar Maadi leuwih hade jeung hareupan musuh jutaan jelema sangem mayunan Kakang Semar Badranaya pun Kakang itu adi ieu teh adi guru punten pamanang pun Kakang sanes bakal jadi solusi nanging kaituna bakal nimulkeun persoalan anu anyar tangtos atuh bakal nuntun Raja Wisuna upami cek bahasa babasaan macana ieu teh musik-musik ulah mani ngahudangkeun macan turu
ayeuna urang bade ngusik putrana Kakang Semar Badrana ya nyata si Cepot. Apaan anu sakitu dipikanya bisa. Laras. Kolot mana adi anu tiasa mikeun anakna. Bayangkeun ku adi guru, ye nah sangem adi guru nying hareupan Kakang Semar. Cobi. Ya henteu tuning. Ieu mah Indra lamun Kakang Semar tadi sanggup di harapan Kakang Semar. Cobi. Moal tuh kami. Ya. Sakitu sararowak teuning mun aya teh. Tong boro-boro Kakang Semar bendu di sawarga, emut keneh kapungkur Kakang Semar hitut di sawarga. Walah eta. Kakang Semar hitut di sawarga 2 minggu sawarga alem poe. Ya eta. Widadari ongkek kabeh. Wah, laras ular. Emut kapungkur Kakang Semar bersin. Batuk di sawarga bersin. Ya kawasan dari muka saat. Ya. Pot kifat ka ala lancur gini. Buat kemang ala lancur. Laras. Ayeuna Kakang Semar bade benu bade kumaha nya hareupan Kakang Semar adi guru. Awur terus aya eta mah ah. Aur upami aki-aki eta parantos ka dieu. Kakang Panji kula galih ku Kakang Panji mening mana salamet dunia atau apa si Cepot. Indra kaula cik pamandang anjeun Cobi kapayun kula. bawi raos kaula mapangapunten deui ieu wa kumaha kula ditinggal wa Semara nanging tingali mah kapentingan jagat rayana. Laras. Tinggal maka kepentingan marsapada nah mening ansur sadunya atau hiji Cepot. Dah. Ya. Pikir Kakang Panji kumaha Indra mening ansur sadunya atau mening eueuh si Cepot saura. Ya mun kitu teh mah mening eueuh si Cepot. Ah, kahartos gitu mah. Ai kitu teh mah urusan wa Semar gewe nomor 2 nu penting cager heula ieu alam dunya. Oh bener adi ai kitu onaman mah mending keneh eueuh si Cepot saurang jeung tibatan korbannya eta masyarakat dunya. Laras. Laras adi mending keneh eueuh hiji jeung tibatan korban salarianya eta masyarakat dunya. Ya. Tak itu Kakang Panji kumaha upami Kakang Semar benu ka dieu cing emut di sawarga teh nu saha Nu anjeunna. nya nu salira lain nu saha ieu sawarga teh sabenerna mah kaula mah katitipan ku Kakang Semar. Doh. Urusan Kakang Semar kaula nu bakal tanggung jawab Laras. salira melaksanakeun parentah ti kaula Kakang Panji. Bebenyokeun Kitu ade nya sepeda listrik mah Semar. tah pikeun kitu anjeun wayah nagara turun ka dunya. Penta ka Kakang Semar asta jingga bawa asa warga urang godog dina kawasan Gradi Muka. Indra bahaulun wayahna baturan wa anjeun. Indra wayahna baturan wa baturan. Ya, laras. Baturan wa lainna naon yang hareupan wa Semar. Wah! Gegemeun jelema eta teh atuh kumaha? Atau si Cepot rek hirup rek pae kasawarga Maniloka. Di mana-mana anu bisa mawa asta jingga kasawarga Maniloka bakal menang hadiah ti para dewa cicing di sawarga 7 poe 7 putih. Sakit. Mangga Kakang Panji. Adi atur nuhun upami kitu sarana mah pun Kakang dina waktos ayeuna bakal lungsur ka dunya. Nyata pikeun nyanak asta jingga sarana mah kumaha Kakang Panji we salira tangtos langkung paos. Sae mangga rampung dawuh tutas pangandika katiga kantun pinara. Beral Indra wa tuturkeun uwa kasep. Sae mangga wa. Mangga adi guru mudah-mudahan sapamunut ginururan sapaneja tina kanan
kurang pada berjuang Kakang Panji. Mangga adi mangga. Permios tapi kanggo ngayakinkeun pun Kakang upami Kakang Semar ngamuk pada kumaha bagian kaula Kakang Semar. Oh sae mangga adi permios bra. Ayeuna mangga. Dalam Indra ge panginten bade miangnya tanggapantosan wa Ancin Rada Indra bantuan wa maneh mangga. Mudah-mudahan siapa menurut kiluran siapa nejatina kanan mahaulun. Mudah-mudahan Indra pamit bra. Ampura astajinga cepot Kakang Semar mentarido nakula nyatapikeun mawa eta budak rek digodogna kawasan Radimuka. Wewetin nilayang rana mual hade lamun kaula make baju ieu ka alam dunya Kantos kula mata kriweuh jigana. semohon. Oh, Indra, wa urang nyieun politik ti jeung di wa Indra. Bukan nilai lumunur wiwitin nilayang rana. Wiwitin nilayang rana. Indra, pada naon heula teh wa. Urang badami jeung uwa ieu teh gawe teh jiga enteng tapi berat sampai tikar. Semohon. Mayunan Kakang Semar. Hah? Timalan wa. Mayunan Kakang Semar Indra leuwih ti nying hareupan tsunami. Lain bantrak-bantrakeun marokana teu geumpeur wa. Ya eta Ngan panggil paparentah yang ulun. laras. Saya kena kumahakeun urang yang politik jeung wa. Saya mangga. Hariring dipirik ku gening. Hariring lain kuring tapi anu maka wening halang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu
di mana wae keur kumaha wae dijieun status jelema ayeuna mah teu nyieun status sapoe kaligata Danya atuh. kaligata jelema ayeuna mah sagala rupa disetatuskeun kabayang ku Indra jelema rek dahar jepret heula dipoto Walah, ya itu. dar di-upload ka itu dahar eta teh tong boro-boro dahar kangisi-ngising jadi status Maknya eta teh ya. maka jeung OTW ngahejeun dina statusna teh di jero teh teu cicing nyieun deui status kumaha uluh meuni keras susah keluar marukana terujir jelema ayeuna mah sagala rupa dijieun status pasea jeung salaki dijieun status pamajikan beger dijieun status pasea jeung tatangga dijieun status tuh kitu oh Marukan. marukana kumaha ini masyarakat dunya keur mahabu urusan media sosial jeung digampang kasinggung gampang kapangaruhan jelema ayeuna mah teu kaot kasinggung walah kitu oh mere mah weh kasasama di-upload dina media nyawa teu tersawis teh mah hakna laras ari hakna mah teu naon ari kuat onaman teu naon nah ya ari kahadean teh cek Rasulullah ditemong-temong lamun teu kuat anu digawayagah teh jadi ria ka itu da ari kuat onaman teu naon malahan jadi siar pikeun nemongkeun kahadean ka batur ngan ulah soteh jadi ria sabab cek katerangan ari amal-amalan teh kumaha niat inna mal amalu biniat sagala amal-amalan kumaha niat lamun nguploadna niatna hayang kapuji mah dijamin mubadir kitu wa bener terjadi nilai ibadah teteh leres indah mah moal kuat da uah mah pernah di dunia baheula Kumaha teh kula. apaan uah mah sabenerna tadi disebutkeun di sawarga uah teh lain urang sawarga tapi uah teh urang dunya Leres. leres loba godaan di dunya mah Marukan kula. sur godaan kumaha ya komo keur bulan puasa Indra mah harita bulan puasa di sawarga kuat puguh we dawuh godaan Aya. cobaan Indra puasana di dunia puasa di dunia cobaan di sawarga mah kuat dawuh godaan Aya aman. da kabeh ngilu puasa kabeh tapi di dunia lamun puasa alah Ngomong gaul jeung tukang goong. Ngomong pangis eta. puasa jeung babaturan ai sahur mah milu sahur bareng isuk-isuk kecai kopi teng 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 ngagibeg da keyakinan teh Gogoda teh nampe atuh. ya tapi kaula babakah kuat percaya dar we Indra ngabuburit di dunia leres cobaan puasa di dunia tuluy ngabuburit batur ge loba nu ngabuburit keur panas mentrang-mentreng tingali aya nu dagang es goyobot ngagibeg tauhid Yang eskala pemuda. Aduh. nya leres leheng kitu kumaha dar urang puasa kuat ku dahareun kuat ku ineumeun tapi kadang-kadang ngagibeg tetempoan nah wah di dunya mah Indra turun tina imah teh asup ka kota teh Allah nu make rok salureun tuur teh Warteg ge di rokan nih bulan puasa. ngabuburit teh Indra mata teh aduh ari teh di deuleu lebar
Ari di deuleu ngagibeg keyakinan. Da awewe ayeuna bae di dunya malah make bujal ditempokeun segala rupa. Leung lamun teu pinuh ku singkayo. Komo ABG malamun naik motor ditilu. ABG naik motor ditilu make celana jin ti tukang teh tungirna teh kadeuleu. Jeung belang jeung naon. Jeung huri. Marukana teu ngagibeg di dunya. Kitu wae. Nu mata kade di dunya mah loba gogoda. Loba gogoda. Di sawarga mengeuna indra rek ibadah teh jongjon. Da puguh wagodaan di dunya mah alah. Di sawarga mah widadari. Balalagu. Di dunya mah indra lamun boga pamajikan kadang-kadang teu milik gede teuing boga pamajikan goreng adat alah. Lasut indra. Goreng adat kumaha? Wah, loba pamajikan nu goreng adat loba salaki anu diterlantarkeun ku pamajikanana. Diusir. Pon kitu deui awewe diusir ku lalakina. Loba romantika kehidupan di alam dunia loba pisan indra. Mata praktising di alam dunia. Kitu wae. Can ekonomi ayeuna mah can di dunia ayeuna mah habu. Naon teh tina media sosial teh mah habu alah sabab naon tina HP teh urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya dina HP. Komplit atuh. Aplikasi hijau naranaekeun mah. Ya pulan. Aplikasi hijau teh naon? Indra mah moal apa? Gaul ka dunya Allah di dinya teh sagala aya. 200.000 blok. 100 meter terdekat aya. Eta teh naon? Aplikasi hijau. Loh, lamun bener man kadang-kadang nipu teh. Nipu moal eta. Si raja ge minang katipu bener. Kayak duit geus asup di daguan eueuh nih. Tuh, di alam dunia memerlukan kumaha indra. Matak cing hati-hati urang turun ka dunya loba gogoda. Kudu kuat. Imalen we. Sanajan di sawarga idek liher jeung widadari anu geulis, loba anu geulis. Turun ka dunya mah. Sajam ning geulis teh aduh indra. Di indri sawarga mah moal aya SPG. Kitu we. Oh. Di sawarga mah moal aya sinen moal. Di dunya mah aya sinen lamun disamat ku sinen kudu nyawer. Lamun teu moal receh teh riweuh. Kitu wa Allah. Korban sinen. Can kagoda ku penarina. Allah, nu mata kudu kuat oge indra dalam dunia mah loba pisan romantika kahirupan. Leres. Kitu indra. Nu mata kurang turun ka dunya ulah make wujud anu ieu sabab lamun make wujud anu ieu maka timbul picacapekeun. Leres. Kudange wujud anu mana wa urang merdeh kana asina Gusti Mudajat kana kersana nu kawasa. Urang salin jenis pindah rupa ganti wujud. Maksudna sok kurang menekung Kahyang Maha Agung mujabrata Kahyang Maha Sukma sangkan sapamunut ginuran sapaneja tina kanan. Sae wa maga tungkul indra parantos wa. Syaratna beresikeun hate
ulah aya gantar kakaita poloskeun. leres poloskeun yen urang teh teu bisa naon-naon daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan numur beng alam leres sok malah mandar ijabah na pangeran manjing ka urang gua sae gua lajeng ieu Rasin Narada sareng Patra Indra menekung Kahyang Maha Agung muja berata Kahyang Maha Sukma merdih kana asihna Gusti menta kana murahna Nu Maha Kawasa sangkan sapamunut ginuran sapanejatin kanan malih warni nindah rupa itu jaring carita Sinandak kumamrat madugia malaras Sinandak kumamrat madugia malaras ngawateka jikang linawi Solintang damar kaanginan ulir malam tumeraping api saciduhing metu sakecaping nyata ia dua ingsan Narada sareng Patra Indra ijabahna pangeran tumerak kasahawai anu memang manteng Kahyang Maha Langgeng ngosongkeun jiwana teu daya jeung teu upaya angin kurahmat sareng pitulung pangeran atuh ngadak-ngadak dua ingsan leungit diri anu sayakti ilang warna anu sanyata ngacang ngelek jadi dua denawa kayanana nuju yati nuju deni rasalin busana nuju yati nuju deni rasalin busana kalin busana tapisan Udang Indra uluh wa dah geus loba ieu teh wa anyir si wa kehel wa jadi goreng patut keneh maneh alah wa buuk jadi jabrik ieu jeung wa luar biasa wa tah moal lain wa apaleun urang nyata ka alam dunya boro-boro hayang selfie jigana lamun uak make beungeut kieu pirat kabeh geraheun wa di Bandung oge geuning make pocong selfie nya jelema ayeuna mah teu sieun pun kana ritu heuh wa ieu pengumumannya teh wa ieu Sikan naon kula Ka Arifin umur 12 tahun baju hijau Arin oh Arin punten Ka Arin umur 12 tahun baju hijau kerudung ungu muda ditunggu di panggung Neng Arin aya sok ditunggu di panggung Neng Arin beli bade kaul teh naon jadi urang tepungan wa hidupnya tawa Semar Badrana ya Kakang Semar urang penta si Cepot wa tah ieu teh pasti geus nyebar ka mana-mana berita teh yang otipati jagat nata Raja Triloka leres ngan banginten
nepi ka Yudhistira pasti nepi ngan keyakinan wa Yudhistira mah moal kaganggu kunaon-naon maksudna moal kaganggu ku omongan-omongan parentah-parentah dewa sapanjang teu cocok jeung ideologina kitu wa bener yakin wa teh ieu teh anu dipika hariwang teh salian ti dihalangan ku Kakang Semar kaduana bakal dihalangan nyata ku Raja Amarta Yudhistira uluh atuh bakal turun meureunna jago-jago Panawa heuh tenang wabikeun ka abdi lah urusan Panawa mah ka abdi moal tilu korokan si Bima si Arjuna nakula sadewa hah Gatot Kaca moal tilu gorokan tenang aya abdi wa kok jadi ayahnya semohon baheula mah jeger sentul teh abdi teh jeger dawan teh abdi kan syukur tah pikeun batur supaya enteng ke urang ngondang dedemit kitu wa bener munur maneh sae mangga si wa jadi goreng patut perasaan teh kasih berebut maneh jiga alpuket di sini jadi wing teh jadi alpuket wa aduh kari ngagulaan bewa ulang ngondang dedemit sangkan eta dedemit teh bisa manggil para dendawa oh saya mangga wa laceng ieu Batara Narada nu parantos jadi dendawa ngagorowan dedemit Raja Jin nyata pikeun batur ieun Resin Rada kepayaning dewa Batara Indra pikeun ngajugjug nagara Amarta katumaritis ngange acikeun Trasewu kayaanana Kinanda Kumamrat Madukia Malaras Kinanda Kumamrat Madukia Malaras ngawateka ajikeun Trasewu ngadak-ngadak deui wewengkon anu tadina caang kadak-kadak jadi alem semu beureum nawiskeun Raja Siluman Raja Najin datang ka ieu wewengkon nyata pikeun nedunan uar umajak ieu Narada itu jaring carita anu tadina sasatuan recet manuk sasatuan disaradak iwali simpe jiga gaang katinca anungan saukur sora anjing leuweung babaung sora buek sora Korea sora gagak sora monyet mata aya da maklum ia datang dari siluman mungku datan mirat tangan deman datan mirat tangan deman wah juri gua kemana sia hei kadio
Indra wah trauma wasien kunti wa kadio saha ngundang kaula Indra kadio aing ke goblok Indra wah Nete pasieun-sieun goblok teh. Teu moal anggeus-anggeus lakon teh. Datang sieun dia. Ye trauma, trauma. Trauma naon? Jika pamajikan abdi kitu bisa. Heeh. Tong sieun Indra tenang tong sieun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aya naon Maharaja. Kita kue nu serius goblok teh. Ringkak berpenuh. Ya, hei. Makhluk halus. Kaula sanes makhluk halus. Kaula makhluk kasar. Kasar kumaha? Goblok. Wah, teman ngomong na kasar berenang. Aya naon Mahadewa. Ya. Aya naon Mahadewa. Pangagirawak cabalaka. Kakaula. Alah punten pangbenerkeun. Wah, nah jurik tekiwa tenang. Gua salah ngondang merawat cicing. Hari maneh ngaran saha? Ayeuna atuh baheula. Baheula keur hirup. Terhirup paran kaula. Ubro. Nya. Ari ayeuna nya anger we eta. Bacan diganti. Atuh nah makanya nu baheula jeung nu ayeuna pan baheula mah hirup ke. Hari ayeuna jadi juri. Jadi kieu ye. Oh mun acan. Acan nom. Aya naon? Purwasalira. Ayeuna ngamkir kaula. Adapun teh deui. Ajik teh. Wayahna kaula rekinit nyaeta ka Marsapada. Bade ka mana? Ka Marsapada. Bade naon ka Marsapada? Gila mah jeung mawa eho sorangan goblok. Nya eta kaula terek nyokot hiji jelema anu ngaranna Astajinga. Hah? Astajinga. Tuluy naon hubunganana jeung kaula? Eueuh hubungan. Ngan kaula teh menta batur-batur anjeun pikeun batur kaula nyata ka Marsapada. Apa? Menta batur, omang. Naon buruhna keur kaula? Buruhna keur ka anjeun, kaula anjeun ke dibere buruh ku kala sakahayang anjeun. Alhamdulillah. Na jurik alhamdulillah teh. Da kapungkurna abdi agama Islam. Diburuhan ke ku kaula sae banget. Bejaan para dendawa-dendawa anu manut ka anjeun sae Mahadewa. Dupi anjeun saha ngaranna?
kaula teh nyaeta ulah batara narada manya ngaran kaula teh nyaeta kala kamurka bener wow berarti resep karena kemurkaan bener kayak ari maneh baheula maot teh kunaon baheula kaula maot teh kageleng naon kereta api dulu itu dramatis jadi maneh teh keur di jalan naon kereta naon kereta malam jogi jog goblok ya jurig dina udah gitu jadi anjeun teh keur dihuk dina kareta keur naon keur wudud kageleng kareta api naon wus kereta api wus nya paneta mah ayeuna poho berarti tapi mah pae poho deui aku mah maneh we sabada urang batur maneh lobaan lobaan peryogi sabada urang sakompi aya 100 loba teuing nah sabada urang aya duaan saha duaan teh abdi jeung wakil ketua aya anggota teu aya salah ngondang aing salah ngondang ieu jelema ampun aing wah buru-buru da lieur ngadengene wah nu balik sia abdi mah jelemana humoris ai baheulana kana hirup tukang naon calung tukang calung ya tukang calung wah mata bisa nolong tong borono lagragi bisa hebat lain hebat cangkul asok bawa batur maneh bejaan sae mangga Prabu Kalakamurka kaula nyataina bade permios kita bade ngondang para dulur-dulur kaula anu masih tong seserian anjing beda-beda teuing cecengiran wae sakitu ti kaula permios modok nages ya teh